Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sunda nya tepang deui sareng sim brado sim abdi sikiti cunihin tea di lajeng kumpul bibi abdi Bima Gordat tah sareng ieu pun raka abdi Cadel cenah baraya nya tah satacana lajeng kana video ieu baraya video kangge tontonan hiburannya sadaya eusi video ieu teh teu aya sanes namung saukur kangge hiburan unggul manawi tiasa ngahibur eta oge daya pihak keterpaksaan buat di sebelah pihak atau napi pihak manapun ya buat di bibi abdi atau napi ti raka abdi tah ieu video kangge sekedar hiburan unggul manawi tiasa ngahibur kangge baraya Sunda sadayana kumargi kitu tah bantos dukung terasnya channelnya Kiti Sunda Kreator ku nggak mencet anu ieu tah nu dihanap ieu tanya tah di kitu jebet tah nya takot tah terus ieu anu hiji deui di dieu tah kitu ulah hilang disadakeun nya tah kitu namun sakitu wae merenti sim abdi sareng pun raka abdi sareng bibi abdi tah ayeuna wilujeng nonton mudah-mudahan tiasa ngahibur entong hilap bantos share-na oge nya bi share like komen sareng subscribe subscribe begitu nya bi nya tos tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawenya kan yang beda yuk Ayo tapi teu mosi teh eulis aing ge hoream ribet nyaman HP we usik ngusik sapi wae anjing amnik teu kaurdak dek ieu oge di mana ieu cuman nonyang ya ala kasih halus nya ana ulah mau we si eulis ke deui mah kajenting di ieu an di Bongohan di Bongohan tinggalkeun we teh tong beja rek nyen video pusing atuh da unga usik HP baju orang mananya eta mau gitarnya bari sakedeung urang ieu mah urang ngamen heula naon mau gitar nya cek aing oge karek ge diomongkeun si Elis eta oh Hey. Tanya video yuk lah. Teuing atuh. Kasih ibi yang ngomong na ya. oi Tanya video yuk lah. Ayeuna pulang da gua di jalan tuh da urang mah ge ke Pangalengan heula ya teh. Nah, anak orang geus dangdang. Atung ke sugan balik ke Pangalengannya ku urang di papageun. Nah, mani siga nu hoream kitu. Entah hoream urang mah. Da hoream atuh, udah urang nangis kagok ieu geus dangdang. Engke kitu lah disamper kitu lah ribet lah. Enggak disampernya. Sok, Assalamualaikum orsinya. Nya cek aing Mah megat engke. Jalan we lah ka itu. uriling tinggalkeun. Ayo tah, salin heula. Aduh. Aya ku bahagia si Lis teu mimilu aing mah ditinggalkeun. Ribet atuh da. Neng hararese deui ka mana? Jang lihat tadi teh. Anjir, hampir moreat. Teu hasil mana ngamen? Jalan mana ge? Ada asam corona. Atuh saya teh ulangan nu ngaramen lagi. Aing mah bingung usaha teh anjir kadon geus tek pola. Panggil Pak urangnya. Enggak usah bareng nyanyi lah. Lagu naon? Pitu. Oh, anu eta. Anu Lalaki tuliskan. lalaki cadangan cadangan. Salah sia di cadangan. Tuliskan sebuah cerita cinta segitiga di mana aku ingin jadi peran utama. Aku tak dapat memohoni segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Tapi pukul
jadi tinggalkeun sia nu nutur aja ga setan. Naon ka dieu? Nyaho batur teh tadi teh nyumput teh sirikna ungkluk-ungklukan. Di mana nyaur di dia? Tina GPS. Oh ya, uga Masa GPS. GPS. Atuh orang peang. Dak naon atuh juga? Minjem HP urang? Ih, menikah kebenaran pisan. Menyingkas sia liar aing ah. Bae di dia. Di Di ditu. ditu. Ah, meuni. Kayak itu kecing jauh ceu lah liar aing mah. Ke para rusing teh. Tinggalkan ha. Dan aku sudah pernah bilang. Naon deui? Pokona minta Sia ka dieu teh mekel. teu. Naon kalau Bere bi bere. Bere lah teh duitna. Nu urang dina motor hese. Aing yang ngamen teu bebenang nyang kudu mere duit ye. Ah, Mantap sia ka dieu rasakeun. sekali deui datang diborahkeun. Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Mempunyai Masih, dua hati. Pengen nyemela ieu karung tah. Masina tidak aku tadi. Oh sok siapa fotoan heula di dinya. Sok. Sok. Pusing. Tah ape-apean ah. Cegah kumaha nu nutur we Baik sugan. Bieu teh lain beungkeut alungkeun ka Cileunca. Pusing. Kira ulah nyanyi sia pusing aing. Heueuh ah anjir. Ka hampir geus mah usaha hampir moreat aing teh tamah Sama diganggu wae eta jelema asal. Hiji waktu mah maneh live teh bikin ka genderuwo. Heeh. Tamah beukian juri oge kan kitu mah. Pusing. Neng, Lid. Urang di kumaha ieu di karungan di mana? Nah, deui sia. Udah geus ya. Pusing si eta nu Aman nutur anjir. wae. Sugan mau datang deui ha. Disumputan ku disumputan anak. Pajar teh boga GPS. Kayak deui mah borahkeun ceu aing mah. GPS di mana gablege henteu aing mah GPS teh. Alasane meureunnan. Neng, Kadenge bi, kadenge. Tuh, tingali cek aing ge geus datang deui ibi. Tek naon deui sia? Ya ka dieu. iya naon? Oh, ka urang tetep kitu-kitu teh ingat tulis ka urang teh meuni. Neng, Kapok aing Pusing atuh da aing mah jeung kemana ieu naon dimake karung atuh Neng, pangetan. Tuh, pegawaian teh. Anjing dikujan. Balik urang mah. Hah? Kemana? Balik atuh mah orang dek leumpah. Urang kerek jol ieu diajak balik. Saha nu ngajak barina ge heueuh. Kan motor kita bisa tiluan, urang mah. Ngilu pokona mah. Tadi bongana di bongohan, ayeuna ngilu. Beda beurah. Udah mau bisa tiluan atau motor urang mah pan? Oh, apa? Dagoannya sakedeung, dagoannya. Sok atuh Sakedeung. kumaha? Dagoan we pokona mah tok ka mamana. Ngilu balik pokona mah ngilu balik. Dia ku urang teh tadi teh maneh teh di bongohan mah teu milu. Nu nutur we. Atuh dah yang apa? Pokona mah tina GPS. Tapi kontakna mana? Ieu. Piu. 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 Ha, lain di dinya. Tuh, di ditu tuh. Di mana? Itu. Itu naon itu? Nya bi. Eta karpet terbang. Saya pan can pernah nyobaan karpet terbang eta. Cuma terbang gitu. Oh. Maneh teh mah jiga Putri Yasmin. sore ah. Bi, Mister, berangkat. Sok, utang.
terbang ya teh. Anu kieu disebutkan Aladin. Sok Naik. ibarat Putri Yasmin gitu. Ying. Sok. Guru. Kul pandai balik. Sok di dinya cobaan. Siapa kieu kaliber di dieu teh nya. Soalnya kelan. Cekelan, cik tarik. Bener hitaan aing ieu mah. Yuk, Wi. Ayo ane berangkat. Berangkat. Yuk, Wi. Yuk, Bil. Urang di dieu nya teh mana maneh? Nyala cek aing GPS goblok. Halus banget. Halus ngaulang naiknya ya. Jadi anu sia neng. Baik gitu. Enggak ulang